Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana upami telepat kamari teh parantos dugi ka Ceki Anggana munguh mata heran keur sanaya. Sabab di bejaan bakal aya bancang pake teh geuning ari Ki Anggana mah mani hare-hare we teuring terisi. Upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Ki Kuncen, kunaon geuning manin teu riuk-riuk kariwang? Make kudu ngaraisa ringrang. Da jodoh rejeki jeung pati mah lain urang anu ngadur. Tema Ki Anggana. Bener ari kitu nama. Tapi sahanteuna ari caringcing page kancing, saring set page iket mah kudu kisilah. Cek sanaya. Kapan kami teges aya anu rek ngajaga? Saha? Nya andika pisan gisilah. Tema Ki Anggana. Bet karanitah ka kami atuh. Tema sanaya colohok. Teu pisan-pisan make arek ilu biung kana masalah batur. Keur mah kami tetas capek. Sanggeus nyang hareupan masalah gede. Cek sanaya bari beb jempe. Manehna teh sabenerna mah mungeun medar pangalaman di dayeuh luhur. Sabab bisi ngabahayakeun keur dirina. Urang galuh mah geus kaereh ku Mataram jeung ku Kumpeni. Jadi bisa bae maranehna teu simpati kana perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari. Kitu cek pikir sanaya teh. Tapi sabot ngalamun kitu teh ari Ki Anggana mah ngan mesem we bangun anu surti. Kana naon anu keur dipikiran ku sanaya? Sabenerna mah eueuh bermusuhan antara Bupati Heubeul jeung Bupati Anyar teh. Bupati Heubeul ridho aya tuturus anu ngagantikeun ka pamimpinanana. Ridho eta teh. Atuh pon kitu deui. Pamimpin anu rek ngagantina oge teu rumasa jadi bupatina dumeh sisiku jeung dudupak rerebut kana rejeki atawa hak batur. Ngan mun mah aya kajadian sarupa kieu. Eta teh balukar aya reka berdaya ti sawatara jalma anu hayang neangan kauntungan tina ririweuh anu dijieun ku maranehna. Saha maranehna teh Ki Kuncen? Panjang ari kudu dipadar mah. Nganya kitu indina mah. Dina urusan perjuangan aya anu teu sabaran dina nyusun perjuangan ngalawan panjajah. Napikeun kamun mireng batur lenglede maranehna mah
terus saben cek Ki Anggana sanaya ngahuleng sajongjonan tetela geuning masalah sarupa kitu teh mani aya di mana-mana geus sababaraha kali manehna mah manggihan batelakna bangsa sorangan dina beda pamanggih ngeunaan kumaha carana yang hareupan bangsa asing teh kumanehna mah kacida dicawadna sabab pola kitu teh antukna ngadon nguntungkeun kumpeni bangsa sorangan anu silih kepuk silih salahkeun nya bangsa asing anu ngeduk untungna mah kitu cek pamanggih sanaya teh yang gana nyebutkeun memang cenah aya kelompok anu teu resep kana katengtreman anu aya di wewengkon galuh teh sabab cenah ukur katengtreman palsu tentrem sote di kalangan kaum menak anu dimemenan jeung dienak-enak ku bangsa asing dari rakyat kuricakan mecenah anger we kasedekeun jeung teu ngarasa raharja kitu sababna aya kelompok anu ngajak nyieun euwah-euwah carana diantarana ku ngadu-ngadu sasama menak supaya teu alakur jeung silih curiga kitunya nya itu pisan anu ge lumangsung di Imanagara deh cek Ki Anggana tapi naon patalina atuh jeung Kisila nyapan kami teh ngadenge cenah peuting ieu Ki Kuncen arek dikakalakeun deungeun cek sanaya panasaran di omongan kitu Ki Anggana mah ukur ngarengap nah Ki Kuncen teh geus kabaudkeun eta permasalahan henteu kabaud bisa dengan mun kami ayeuna keur diarah-arah teh ku sabab kami keukeuh mulasara ditinggal karuhun teu ngarti kami mah manya dume mulasara ditinggal karuhun make kudu dimusuhan ku batur lamun dikait-kaitkeun jeung urusan politik mah kana kitu nah make kitu Ki Kuncen ku sabab wewengkon Karangkamulyan teh kukumpeni dihaja di tangdayungan ulah aya anu wani ganggu kana leuweung katut eusina batu-batu patilasan anu aya di dieu teh teu meunang diganggu gugat nya bener kitu atuh disebut bener teh lamun mireungeuna tina bag-bagan budaya tapi mun dipatalikeun jeung politik mah nya dianggap teu bener dah anu hayang ngakalakeun kami teh nyaeta anu mireungeuna tina bag-bagan politik kusabab anu marentahkeun anak kumpeni nya kami teh dituding geus dipake alat ku bangsa asing bikeun jadi kokojo dina ngabengkakeun persatuan kitunya aya anu tersepeun ditinggal sajarah teh dipusti-pusti sabab cenah bisi disalahgunakeun keur kapentingan musyrik kusabab anu nitanang tayungan ditinggal sajarah teh nyatana bangsa asing atuh cenah sabenerna mah kumpeni teh geus nyieun reka perdaya marar kahirupan musyrik digegedekeun di Karangkamulyan taeda teh cenah ngarugikeun perjuangan nu madak akalna kami anu jadi kuncena kudu dibinasakeun kitu cenah ceuk Ki Anggana nah hanya dipakai musyrik kitu Ki Kuncen bisa jadinya aya anu kitu tapi kami mah Kuncen di dieu tengah jurungkeun jalma sina musyrik tak gitu sababna kaluhun kami
nempatkeun kami jadi kuncen di dieu teh nyaeta jang nyegah kamusyrikan. Geula itu tingali anu keur ngadaronga. Da kabeh oge ladang ngajejeran kami. Ku kami disebutkeun lamun arek munyung ulah ka dieu. Sabab garang kamulya mah lain tempat keur nu munyung. Karang kamulyan mah tempat bersih. Baheulana oge patirasan jalma bersih. Munyung mah teu meunang kajaba lamun rek ngadoakeun arwah anu mangsa hirupna kungsi ngageugeuh di dieu ngadoakeun sangkan ajen inajen ka manusanana ditarima ku Gusti Allah nyapek teh deing. Kitu nya Ki Kuncen nya sabab kewajiban urang ngadoakeun karuhun sangkan menang tempat anu mulia di alam ditu teh. Ceuk Ki Anggana mani panjang lebar nyarita nama. Obrolan teh ngadadak jempe sabab sanaya mah ngadenge aya pangpung anu katincak ku suku jalma. Nu lalumpang teh masih kene jauh. Tapi bubuhan sanaya mah ngabogaan ilmu denge anu katelahna hiliwir sumbing teh. Atuh sora anu ukur tingkah resek ti kajauhan teh tetep kadenge. Ki Kuncen, ayo nyebut kana buni. Cek sanaya cengkat. Nah, make kudu nyebut. Sok we, sia sorangan ari rek nyebut mah. Cek Ki Anggana. Ku sabab anu tingkah resek teh beuki ngadeuketan bae. Atuh sanaya mah gajeng bae ti dinya teh. Manehna nyumput di Nusuni tapi tepati jauh di tempat diuk Ki Anggana. Maksudna lamun aya bancang pakewu ka Ki Anggana manehna bisa ngajaga kasalametan kuncen karang kamulyan teh. Sanaya depong-depong bae ngadago-dago nu datang. Eces anu datang teh niatna arek goreng. Dalengkahna mani hati-hati pisan. Bangunna teh keur sasalingkeran. Basaku sanaya dihitung anu ngalengkah teh jumlahna aya kana 3-anana. Tekung silila ti harita kabireungeuh jalma 3-an ting kurunyung ting juringkang. Kabeh oge nyampeurkeun Ki Anggana. Sanaya geus taki-taki bisi maranehna teh langsung ngakalakeun Ki Anggana. Tapi urat-urat dina awak sanaya ngenoran deui. Sabab anu 3-an teh ukur ting jarga. Ngan basaku sanaya diawas-awas, hatena ngarasa reuwaseun kacida. Malah lain ukur reuwas sabab amarahna langsung ngagidir. Terek amak kumaha sabab tetela salah saurang malain si itu lain si eta tapi Ki Kartadita. Bari nahan amarah ari hatena masanaya teh muji kana wawanen Ki Kartadita kapan manehna teh sababaraha poe ka tukang tas aya di dayeuh luhur jeung tas kabaud kana pertempuran badag. Tapi ayeuna geus aya di wewengkon karang kamulyan tur geus ilu biung deui kana perkara batur. Cek garentes hate sanaya ngentab-ngentab. Teteh lah nyoga do sia ka aing teh. Teteh lah sia teh teu ngarasa sieun teu ngarasa keung. Disusul-susul lego aing teh. Mitra kaum dangu sababaraha poe ka tukang sanaya teh nyusul-nyusul Ki Kartadita sabab manehna hayang males pati ku tiwasna Nyi Rodia. Ngan ku sabab diteangan teu kapanggih sanaya mah ngajudi. Ki Kartadita teh cenah tangtu kabur milu jeung pasukan kumpeni Muru Mataram. Ari pek buktina mah geuning henteu kitu. Ki Kartadita teh ngadon aya di karang kamulyan tepati jauh ti dayeuh luhur.
cek pikir sanaya si Dita teh pasti kerja di ulon-ulon ririweuh di ieu tempat ieu. Sanaya ngadedempes hayang ngabandungan obrolan maranehna. Ikarta teh ieu mangkeluk anu katelahkeun cen anggana teh ta ieu. Cek lalaki saurang nyaho saha eta teh. Jadi ieu anu ngaranna Ki Anggana turunan Kuncen Ardabi teh. Kadenge sora Ki Kartadita bangun anu ngece. Tapi to dama. Tapi nya aya naon atuh jauh-jauh tu morojog dan bararaban. Nyarumpingan kula kisila. Ceuk Ki Anggana teuneng ludeng. Kuncen Ardabi teh musuh aing teh. Ceuk Ki Kartadita. Bedelok make ngamusuh kanu geus eueuh di kieuna. Bapa kami mah geus lawas mautna oge geus lawas. Temal Ki Anggana. Nyaho aing oge. Kusaba bapa sia geus eueuh. Nya sia nu ketemuan kudu jadi tumal dosana si Ardabi. Ceuk Ki Kartadita. Nya aduh kami mah dengar di temal Ki Anggana masih keneh teuneu. Dengekeun si Anggana. Bapa sia teh baheula geus ngakalakeun aing. Nya manehna nu ngalaporkeun aing ka Adipati Angganaya nebikeun ka aing di Beberik teh. Kitu tah laporan di bapa sia. Ceuk Ki Kartadita. Ke. Kakak lain ngata doa nama. Jenatna bapa kami kungsi nyebutkeun. Cenah baledo kira 30 tahun ka tukang. Aya budak ngora umur 20 tahunan. Tapi jahatna liwat sakingnya ku Kanjeng Adipati teh dibuburak dilaporkeun. Eta budak anu cenah hayang nguak ngawi kabupatian teh nalahna Kartadita. Jadi anak itu mah nya anjeun meureun Ki Kartadita teh nya. Dasyarah deuh nya aing si Kartadita turunan Karuhun Cianjur. Mitra kaum dangu saenggeus nyarita kitungan sarebet bae Ki Kartadita teh nyerebet arek ngakalakeun Ki Anggana. Sanaya teu cicingeun. Sanajan kabireungeuh tina cahaya palita anu remeng-remeng yen paroman Ki Anggana teh anger teu riuk-riuk ringrang. Tapi sanaya mau ngantep Ki Anggana cilaka ku pamolah Ki Kartadita. Kadenge sora Ki Kartadita ngagorowok. Sanaya anu bieu nyumput ke gewat males ngagorowok bari narajang. Ki Kartadita teh jalma kejem. Da buktina teungeulan manehna teh eces arek maean batur. Atuh ku sabab kitu leungeun sanaya anu rek nakis teungeulan Ki Kartadita teh geus dibekelan ku tanaga jero hawa panas. Terus korobas kebut awak Ki Kartadita nyang saya dinarungkun. Ari anu duaan deui mireungeuh aya musuh anu datang. Tur langsung nakis teungeulan Ki Kartadita teh. Gewat mangaleskeun. Mani bareng duanana narajang sanaya ti kenca jeung ti katuhu bari ngahumbatkeun teungeulan. Anu saurang nonyok ka palebah cangkeng. Anu saurang deui mah arek ngababuk puhu ceuli. Gebret pak. Sanaya mundur 2 lengkah.
sabab basana kisan kakenca jeung kakatuhu teh pigelang leungeunna manika rasa peureuss. Anu jadi lawana oge mundur tilu lengka jeung katembong ruwaseunana meureun teu nyangkaeun yen pangabisa sanaya sakitu luhurna. Tina ngadu tanaga cikeneh oge kapan kanyahoan. Maranehna deh eleh salengkah. Sia cek lalaki nu saurang bari mencetan pigelang leungeunna. Malah aing nu hayang nyaho mah. Nya saha di sia? Teu puguh make arek ngaroga halaki kuncen. Cek sanaya sarua mencetan pigelangna. Tidak mah lain urusan sia. Teu kudu nyaho deuleu. Temal si lalaki. Atuh ari kitu mah. Sia oge teu kudu nyaho naon pangna aing aya di dieu. Temal sanaya. Ulah ngajar sia. Wah sia mah balad kumpeni nya. Ceuk si lalaki ieu teh bari geus gabere deui ngagebug. Pak. Pikeun kadua kalina sanaya muringis nyerieun. Tapi nu jadi lawana oge sarua muringis deui. Ngan basa keurna kis teh hate sanaya mah ngangluh basa ngadenge caritaan jalma bieu teh cikeneh eta jalma teh nuding manehna balad kumpeni. Jeung upama kitu ieu ukur netelakeun yen jalma anu duaan bieu teh balad pajuang. Sanaya sok ngarasahan heueuh mun aya kajadian sasama pajuang ukur garlut marebutkeun paisan kosong. Nu matak samemeh musuh arek ngagebug deui. Sanaya mah geuwat mundur. Sia masalah alamat. Monuding aing balad kumpeni. Ari sababna kakarasa berapa ieu aing matas goyang getih ngalawan kumpeni di dayeuh luhur. Geura sia mun lampu teh rada baranang meureun bakal kanyahoan awak aing raja keneh. Ceuk sanaya nyinglidkeun baju. Ngadenge sanaya nyarita kitu duanana rada ngarengkog. Baru sia teh tos gabung jeung Kanjeng Haji Prawatasari dina ngayonan musuh, hah? Mun nya kitu nah geuning sia teu wawuh ka Ki Kartadita. Ceuk si lalaki. Puguh we atuh wawuh mah. Temal sanaya bari ngareret ka tempat di mana tadi Ki Kartadita ngajengjehe. Ngan sanaya kacida mentegegna. Sabab Ki Kartadita teh geus eueuh ti eta tempat. Ngaleos deui wae bener. Seueuh ti eta tempat teh. Meureun sabot sanaya guntreng jeung dua lalaki ieu Ki Kartadita teh nyingkah ti dinya. Sanaya ngarasa mentegeg sabab kahayang manehna mah Ki Kartadita teh dicerek ku manehna. Tuh sia ongko wauh tapi sia bieu siga anu hayang gelutan manehna. Manya kitu deuleu. Pilaku euy jeung sesama pajuang kitu patut. Ceuk si lalaki satengah ngageunggeureukkeun kana paripola sanaya. Saha kitu sesama pajuang teh? Oh, ban sia. Ki Kartadita teh pajuang. Oh, pajuang ti Batawi nya. Nemata ku aing rek diobrot si Kartadita teh. Sabab manehna geus ngabalad ka kumpeni jeung ngakalakeun Kanjeng Haji. Aing curiga digempurna pasukan Kanjeng Haji di dayeuh luhur teh alatan teka perdaya manehna. Ceuk sanaya bari mereketkeun peureup-na. Ngadenge sanaya nyarita kitu. Eta lalaki anu duaan teh ngajenghok atuh. Ulah sambarangan nya capek. Kartadita mah tiba heula oge katotol pajuang anu sok ngagempur kumpeni katut kaki tanganna. Malah Kartadita mah tiba eta oge boga hubungan anu deukeut jeung Kanjeng Haji. Ceuk eta lalaki
masih keneh cangcaya karena caritaan sanaya. Munnya manehna jalma bener. Moal kudu ngiles ti dieu. Eta ukur ngabuktikeun mangkeluk teh sieunun ka aing. Dengekeun ku ara nyenduan. Memang bener bareto teh manehna katemong bajuang ngalawan kumbeni. Ngan eta pola teh dibarengan ku cita-cita dirina sorangan. Nu utamana mah manehna teh hayang jeneng di hiji wewengkon. Bareto hayang jeneng jadi dalem di pamoyanan ku alasan manehna teh turunan asli urang Cianjur. Di pamoyanan manehna ngojok-ngojok batur sangkan daek ngaruntuhkeun kekawasan dalem anu cenah bilu ka kumbeni. Eta pola teh dipilampah deui di Kabupaten Bandung. Di dieu oge sarua ngojok-ngojok sangkan baruntak ka Tumenggung Bandung. Sarua ieu oge nu jadi alasan mah cenah Tumenggung Bandung teh bilu ka kumbeni. Da mun ningali si Kartadita aya di dieu, heug dipatalikeun jeung riweuh-riweuh di ieu tempat. Kami mah curiga. Boa-boa manehna anu ngojok-ngojok urang galuh sangkan aya patelak paham. Ceuk sanaya panjang lebar ngabejakeun kagorengan Ki Kartadita. Kami narima laporan ti Kartadita. Yen aya gulang-gulang anu satia ka dalam heubeul dipateni ku gulang-gulang bawana dalam anyar. Ceuk eta lalaki anu dibaraju hideung teh nyarita semu ngahuleng. Nya geus kaharti. Kajadian di Kabupaten Bandung oge kitu deui. Manehna ngalaporkeun Rajapati. Padahal anu milampahna mah nya manehna keneh. Maksudna teh lian malar batur barasea tur hasilna keur kapentingan manehna. Ceuk sanaya nyontokeun kajadian anu sarua di tempat sejen anu sakabehna ladang reka perdaya Ki Kartadita. Cita-citana teh loba gagal. Malah mah batan hasil ngadon dimarusuhan ku bangsana sorangan. Kaasup ku Kanjeng Haji Prawatasari. Atuh ku sabab kitu ayeuna manehna bilu ka kumbeni. Niat buburuh sugan jeung sugan meureun nampa upah sakumaha nu dicita-citakeun ku manehna. Ceuk sanaya deui. Ngadenge eta omongan anu duaan teuing haruleng atuh mitra. Mangke heula montong wae teuing haruleng. Ayeuna giliran aing anu arek tumanya. He, naha kunaon aranjeun datang ka dieu make arek ngakalakeun Ki Anggana. Ceuk sanaya. Nya di mana yen aing arek ka dieu? Si lalaki nu duaan ngadon malik nanya bangun heraneun. Nya tang duwe nyaho. Sabab eta beja teh mani ka ember-ember. Loba anu nyahoan di leurah hayat oge. Lumatak aing ngahaja datang ka dieu oge. Arek nang dayungan kuncen. Nyahona alatan loba hayat anu cacarita gitu. Ceuk sanaya. Ngadenge omongan sanaya dua anak ting rarengap atuh. Mun kitu mah heueuh. Kartadita teh lain jalma bener. Kisan Haji. Ceuk lalaki nu saurang anu eta tadi mah gawena teh ukur cicing bae. Bisa jadi. Ya urang geus katipu ku Kartadita ye Ki Darim. Ceuk lalaki anu tadi cacarita bae tur tetela ngaranna teh Kisan Haji. Geus nu anyar deui wae mitra. Alah ngarebu ieu pemerana. Alah baru kata ribunya cek sanaya. Kieu ye Ki Kartadita teh nyebutkeun yen aya bukti-bukti kana pangiradeungeun yen kuncen Anggana biluk ka kumbeni. Nya manehna ngajakan kami pikeun ngajorag ka dieu.
Salian di kitu cenah Ki Anggana oge bisa jadi mangrupa jalma anu teu resepeun ka Bupati Anyar, anu teu pati resep kana banda anu dikalamatkeun. Nu matak cenah bisa jadi Ki Anggana teh geus nitah jalma pikeun maehan sakur jalma anu satia ka Bupati Anyar. Kitu ceuk Ki Kartadita teh. Tapi kanyahoan geuning anu boga perkara ka Ki Anggana mah bet manehna. Da cenah manehna baheula keur ngola diusir-usir ku Bupati heubeul. Ulah cicing di Galuh. Kunaonnya jelema teh bet kitu. Ceuk Ki Sanaji bangun hameng ku pola Ki Kartadita. Atuh. Tah, nya kitu. Pola si Dita teh kitu. Manehna mah tukang ngojok-ngojok batur, sina parasea tapi awal akhirna keur kapentingan manehna sorangan. Kami mah salempang. Manehna teh arek ngeuneuk-ngeuneuk Bupati Galuh anu ayeuna sangkan dimarusuhan ku anu anti penjajah. Kade euy. Anjeun duaan ulah babari kagoda kitu. Heuh, kaasup dina ngakalakeun Ki Anggana. Kami ngajamin ieu kuncen teh teu nyaho naon-naon kana urusan politik. Jadi mun mah manehna mulasara ditinggal kaluhun. Lain hartina tumut kana parentah kumpeni. Dumeh itu anu marentahkeunana. Manehna mah mulasara ditinggal kaluhun teh jang kapentingan urang, katut turunan urang, malar urang teu paremeun obor kana riwayat buhun. Aranjeun duaan kudu sadar. Yen moal aya kiwari lamun eueuh bihari. Atuh ku sabab kitu, urang teh kudu daek ngacenan kana sajarah bihari. Ceuk sanaya. Ku sabab manehna oge sapagodos jeung pamadegan Ki Anggana anu hayang ngamumule sajarah. Diomongan kitu nuduaan mah teu mere komentar naon-naon. Kajaba ukur ting parlong. Malah ceuk duanana ngagereneng nakamana ayeuna ari Ki Kartadita cenah. Bari luak rieuk neangan. Wah, geus kabur jauh meureun. Bagus, keun eta mah tanggung jawab kami. Da kami oge boga pasoalan khusus jeung manehna teh. Kitu ceuk sanaya. Atuh ari geus kitu mah Ki Sanaji teh ngajak baturna pikeun ninggalkeun eta tempat. Bari henteu uluk salam heula. Sanaya mah mani keheuleun ku talajak anu duaan bieu anu teu boga tata titi duduga peryoga teh. Keun bae antep. Da meureunan geus kitu adatna keun antep. Ceuk Ki Anggana anu tita tadi mah manehna teh cicing we. Sanaya ngareret ka Ki Anggana. Manehna mah mani ampir poho. Yen di dinya teh aya Ki Anggana. Heueuh da tita tadi mah atuh da Ki Kuncen teh teu lemek teu nyarek. Lain Ki Kuncen. Nah aku naon atuh meni teu riuk-riuk sieun kapan tadi teh. Rek dialapati ku Ki Kartadita. Kami nyaho Ki Kuncen teh teu boga pangabisa gelut. Tapi mani ku eueuh kasieun geuning. Ceuk sanaya jadi inget deui kana paripolah Ki Anggana. Kapan kailaharan jalma mah lamun ngarasa teu boga pangabisa bakal loba kasieun. Ya kami mah teu boga pangabisa jeung teu boga tameng. Sabab minangka tameng keur jaga diri mah nyaeta laku lampah we. Mun urang teu hasud ka batur, da batur ge moal hasud ka urang. Sanajan dina hiji waktu aya anu arek ngakalakeun. Da kapan ku pangeran teh ditang dayungan. Nya anjeun sorangan meureun. Anu diutus jang nang dayungan kami teh. Ceuk Ki Anggana mesem. Gitunya. Ceuk sanaya bari satengah teu percaya. Teu percaya teh da buktina mah sanajan manehna tara hasud ka batur. Tapi geuning batur mah meni hasud bae ka manehna teh. Kisilah. Bisa jadi urang teh bakal ngalaman gitu. Tapi pan anu ajes mah
masing urang aya anu rek ngakalakeun oge. Ari kasalamatan mah anggar we didang dayungan. Kitu Lin. Ceuk Ki Anggana bangun anu ngadengeun kareteg batin sanaya. Nya kitu. Tema sanaya bari kayangkang pangalaman geus-geus teh ngayangkang deui dina kongkolak panona. Tapi nya deui kaing teh loba anu hasud, loba anu hayang ngakalakeun. Tapi da buktina mah geuning tuka deungeut kiwari teh aing mah anggar we salamet. Ceuk pikir sanaya deui. Tungtungna mah manehna teh jadi nganyakeun kana pamanggih Ki Anggana. Peuting eta sanaya teu waka ninggalkeun Karang Kamulyan sabab diangkir linggih di eta tempat. Sia teh pasti capek. Mending heula bae di dieu yo. Tuh, dahareun mah ngaleuya. Da saban anu datang jarah oge teu boleh mere mawe dahareun ka kami mah. Ceuk Ki Anggana. Atuh peuting eta mah sanaya teh milu iuh-iuh di imah Ki Kuncen. Ngan kilang kitu sanajan awakna ngarasa capek oge, manehna teh ngadon kukurilingan di eta tempat. Maksudna mah arek neangan Ki Kartadita bisi masih keneh kukulamperengan di dinya. Sanajan Ki Anggana mah angger teu ringrang, teu hariwang, tapi ari sanaya mah kudu waspada. Sahanu nyaho Ki Kartadita teh anger ngadodoho hayang ngakalakeun Ki Anggana. Ngan untung geuning nepikeun ka poe berai caang di Karang Kamulyan teh eueuh kajadian anu matak mawariweuh. Bisa jadi si Kartadita teh geus mabur deui ti dieu ye. Kira-kirana ka mana eta mangkeluk teh maburna nya. Ceuk pikir sanaya ngageremet keneh. Basa poe geus rada beurang, sanaya teh amitan rek neruskeun lalampahan deui. Arek lalampahan ka mana deui atuh sanaya? Ceuk Ki Anggana. Sanaya ngaheruk. Eta pananya teh siga boga harti anu lega. Nya narek kalalampahan ka mana deui atuh ieu aing teh. Ceuk hatena sanaya ngadadak ngarasa sedih. Ari satadina mah kami teh arek muru deui ka Tebeh Kulon. Datanina oge kami mah jona ti Tebeh Kulon. Temal sanaya bari rumenghap sumpeg. Ngadenge jawaban sanaya kitu Ki Anggana mah ukur mesem. Geus kitu manehna asup heula ka imah panggungna. Kaluar deui teh geus ngajingjing baju. Baju teh siga dijieun tina kawat laleutik dianyam mani kerep. Bare teh oge kungsi boga nu kitu nyaeta pamere Ki Manggala. Ngan dibikeun ka Nyi Radiah jeunatna. Ya atuh, keur pakeun di jalan. Ieu teh baju jirah. Ditinggal salah saurang patih galuh. Fungsina keur nang dayungan awak tina serangan musuh. Ceuk Ki Anggana ngasongkeun eta baju. Ngan basa diasongan teh sanaya mah teu daek nampa. Bari teh oge kami teh kungsi dibere nu kieu. Ngan buktina ari cilaka mah cilaka we. Da baju jirah mah apanan ukur nang tayungan sabudeureun harigu. Ari beuheung kumaha? Terus ari beuteung atau babagian awak sejena kumaha? Tuh. Pan teu ditang tayungan geuning. Ceuk sanaya nolak kana pangasih. Ngadenge alasan sanaya kitu, Ki Anggana mah ukur seuri ipis. Ya. Kasalahan urang deh. Nyaeta sok boga anggapan yen kasalamatan nyawa teh ayana dina pagarang. Padahal teu kitu
sanaya dengekeun ye urang karatuan Galuh mah baheula baroga baju jirah deh sabenerna ukur siloga pikeun palangran hirup geura coba tengetan caritaan sia bieu cenah baju jirah teh ukur nang dayungan eusi harigu nya eta teh bener baju jirah teh ukur nang dayungan eusi harigu lain babagean awak sejena ieu teh siloka anu pangpendingna dina hirup huripna jalma nyaeta jalma deh kudu bisa nang dayungan babagian awak anu aya di jeroun dada urang naon nyaeta teh galeuhna hade urang puseur hade teh kudu ditang dayungan ulah diabur sina kumacacang kana hal-hal goreng kana hal-hal anu kaluar tina ajen inajen kamanusiaan geus suci geus katang dayungan tina paripolah jahat awak sabalegeunyeurna oge bakal bebas tina mara bahaya da kitu maksud siloka baju jirah deh lain dihartikeun sacara lahiriah ceuk Ki Anggana nyarita panjang lebar sanaya ungeuk lalaunan dibere penjelasan sarupa kitu teh nya cenah kakara kaharti baju jirah teh sabenerna mah ukur siloka nyaeta siloka dina tarekah nang tayungan eusi jiwa galeuhna hate manusia tina pikiran-pikiran kotor kumaha arek ditambanan ieu baju jirah deh ceuk Ki Anggana masih keneh nyodorkeun eta barang haben diasong-asong ku Ki Anggana teh sanaya mah ukur seuri leutik dasar upama urang geus ngarti kana palasibah hirup nya urang teh teu kudu mamakel nu kieu sabenerna mah teu kudu ceuk Ki Anggana bari nilepan deui eta baju cager harta mitra hanyakal kabujeng nenglong hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.